Pamiarsa sadayana, ayeuna urang mulang deui ka Nyi Esi. Lamun nu nareangan Nyi Esi teh terus ka kota Garut, taksiran bisa oge kapanggih. Lantaran dina peuting eta keneh manehna nyusul-nyusul anakna teh terus kebat ka Nangkapait. Datang kadinya geus kacida simpena da puguh geus peuting, rek barang tanya kasaha, eueuh jelema saurang-urang acan nu ngulampreng, aya oge ronda nu garduhna di tungtung jalan. Manehna teu waniun nyampeurkeun sieuneun kumaha onam nambah-nambah pikasusaheun. Bari cinekul dina emper sisi jalan, Nyi Esih uleng mikiran kudu kumaha nyapilakueun. Rek mulang deui ka lemurna moal kaduga, moal pikuateun nahan kana langsaraan, dameureun kana tangtu cuang cieung cunglik sorangan. Salaki eueuh anak musnah teu puguh di mana ayana. Duh jang kasep, di mana atuh teh? Geus puguh papa mah diberok. Hayu deui ujang ayeuna ninggalkeun. Berebei cipanon Nyi Esih ngalembereh mapai pipina. Teu saat-saat sakitu hantem disusutan ku tungtung baju kabayana. Duh Gusti, geuning naha atuh nasib abdi teh awon-awon teuing. Tini mangki mah langkung sae canak bae nyawa abdi. Abdi ridho Gusti, abdi ridho. Pas alillah Kang Tata. Akang mangga tingali abdi ka si Ujang teu aya. Akang aya nu nyana. Ka mana atuh abdi neangan. Segruk Nyi Esih ceurikna beuki ngagukuk ka nyerian. Dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Hirup teh asa kacida dibedakeunana jeung nu sejen. Eukeur mah sangsara taya kaboga, katurug-turug salaki nu jadi tulang tonggong, kamari diraponan lantaran ngajual areng teu make surat cap singa. Ayeuna ditumbuh deui ku nu jadi anak ngaleungit aya nu mawa. Kurang-kurangna kandel iman mah matak poho kana diri, bisa ngajadikeun putus asa, punggas pangharpan, sedeng putus asa kena rahmat pitulung Allah teh pan kaasup dosa nu panggede-gedena. Ayeuna mah rek muru ka Kang Tata bae ka Garut sakalian rek bebeja si Ujang leungit. Ceuk rentes hatena bari jung cengkat, maksudna rek neruskeun lumakuna ka Garut. Kakara oge meunang dua lengka. Kedepruk manehna ti jalikeun anu saterusna ngudupung di sisi jalan. Kakara karasa ayeuna dampal sukuna teu bisa ditincakeun pageuh, puguh bolek sek lalecet balas nincakan batu nu sareukeut. Atuh kukuramona aya sababaraha hiji mah nyaring lid urut ti Tatarajong. Tadi mah teu karasa, ngan ayeuna sabadareureuh sakedeung dampal suku teh karasa pareurih jeung nyanyautan teu puguh rasakeunana. Tapi Nyi Esih nu tekadna geus buleud rek manggihan nu jadi salaki, dibelaan kakarayapan manehna maksakeun indit lempang sapeupeting bari ngucurkeun cimata. Nya kalah dikeureuyeun mah cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Najan bari rarampeolan sosolontodan oge Nyi Esih nepi ka Garut, ongkoh kabeneran palebah karang pawitan manehna kasusul ku roda nu nari kacang kadele ti Wanaraja, manehna milu kabeneran teh dibawa. Atuh aya mokaha oge sajeroning tumpak teh nyelegon luhureun karung make bisa ngalenyap sagala. Kawasna bakating ku cape, katambah asa dipepende ku sora ngagulut trukna tongkai anu nangkod gigireun roda, reup bae Nyi Esih sare tibrakna keranan. Eta roda eureuna teh di pasar hareupeun toko Cina masih keneh poe.
Sabada nganuhunkeun kanu mawa leos deui Nyi Esi indit bari jumarig jeug beuteung geus karasa ngusia lapar. Ngodok pesa kutang sugan ngampihan duit hayang meuli bajigur pikeun ngahaneutan beuteung lapur lepet. Di imah mah asa boga keneh tilu baru gegeletekan diteundeun hanapeun samak pangsarean. Tungtungna Nyi Esi kukulintingan luareun pasar, poe beuki lila bray-brayan caang, jalma-jalma anu rek malasar beuki ngaleut rabul nya kitu keneh nu rek balanja. Geus caang bener Nyi Esi nanyakeun ka hiji awewe anu tos balanja di mana perenahna pangberokan, nu ditanya teh lain ngajawab, ieu mah kalah mureleng neuteup rutret kaluhur ka handap. Kaget aya awewe kitu pandena, buukna ngarerewig panona beureum carindul, kabaya jeung sampingna jaba saroek teh ledrek nanyakeun pangberokan deui. Ongkoh manehna sorangan teu ngartieun naon ari pangberokan teh ukur ku gideug nembalanana. Leos awewe nu ditanya teh indit geus angga ngalieuk deui. Prok bantrok jeung panon Nyi Esi nu terus nuturkeun ku teuteub lantaran ngarasa kaget nyeung pamolah nu ditanya kalah kitu peta. Kalieus eta awewe teh ngabalieur leumpangna gagancangan bangun nu sieuneun naker. Na ari urang kotanya ditanya teh, gerentes Nyi Esi bari tungkul mikiran maneh. Ret Nyi Esi kahiji lalaki anu keur ngajajanteng di lawang pasar make pakean saulas-pulas panci pagawe pasar siga nama solongkrong manehna nyampeurkeun maksudna mah rek nanyakeun tapi tacan oge pok nu rek ditanya teh geus nyarita manten bari pas mona kecut hasem. Perseben isuk-isuk keneh geus barang main halik ke ditu nyingkah. Na anak seblak teh Nyi Esi mani ngaranjuk. Nya oge manehna jelema teu boga ari disangka anu jajaluk mah asa kacida teuing ngahina teh. Sanes bade musafir abdi mah juragan, ceuk Nyi Esi bari ti kekereket ngegel biwir nahan ka peurih hatena. Na aya jelema ku asa-asa teuing gerentesna. Rek naon atuh nanyana nyentak. Bade tumaros juragan, ari pangberokan teh di mana juragan? Nyi Esi sorana ngageter sedeng panona mimiti ngeyembeng. Pangberokan naon? Pangberokan pangbuhian pangberokan jalmi juragan. Pangbuhian tuh hareupeun alun-alun tuh, ngajawabna keding hangit. Hatur nuhun juragan. Koloyong Nyi Esi indit deui tidinya mapai jalan bari teu eureun tatanya di mana perenahna alun-alun. Uguh tacan sakali-kali acan ninca kota kanyahona ngan ukur samet wanaraja lantaran manehna mah awewe kurung batok pisan. Awahing ku hantem tatanya manehna anjog oge ka alun-alun ret kabelah kenca ngajegir gedong tohaga dibenteng ku tembok nu kandel. Hareupeunana aya nu jaga pakeanana saulas bulu galatik nyoren gobang bari nyekel gegendir. Ieu meureunnan pangberokan teh. Da ceuk nu mere keterangan oge aya nu ngajaga di hareupeunana. Kitu gerentes Nyi Esi bari soloyong manehna nyampeurkeun najan bari jeung ngarasa sieun oge nahap-nahapkeun maneh. Awak ngadeg-deg suku nyorodcod dilengkahkeun teh berat pisan karasana. Barang serog teh jol-jol gantawang we nu keur ngajaga teh nyarekan ngusir bari tutunyuk matana mendelik. Disangka nama Nyi Esi teh barang main bari hate lelenyapan manehna neger-neger maneh nerangkeun maksudna pangna datang teh rek maluruh nu jadi salakina anu ngaranna Asmita. Kamari ditangkep nate dinangka pait lantaran ngajual areng teu make cap singa maksudna mah eta teh segel ya kanggo masihan izin pikeun nu baroga usaha. Cap singa teh lambang kerajaan panjajah Walanda zaman haritanya palawargi. Tamat Nyi Esi nyarita nu ngajaga teh mani kerung merengut
tapi panonna mah telesot buburi lengan nitenan kayaan Nyi Esih nu harita papakeanana rangsak balas ti kakarait jaba kalotor bejedug ku kebul. Eueuh hukuman anyar. Coba tanyakeun tu ka Hop Biro. Ayo ini teh itu. Buru. Ngajaga teh bengis pisan, curugna nunyuk-nunyuk ngusir. Leos di Nyi Esih ini tidinya bari hate teu weleh gegebegan. Ari ras ku talajak nu ngajaga menika ngasnaker. Sakitu oge manehna geus ngarasa untung henteu diteungeul ku gegenir sirahna. Nanyakeun kanu ngaliwat di mana pernahna Hop Biro itu cenah dinu loba upas. Nu ditanya teh nunjuk nyela bumi ngulon ngidul. Nyi Esih ngetrik deui leumpang bari ingkud-ingkudan malibir sisi alun-alun. Hareupeun babancong kebat ngulon mah berasna ka maktal. Breh bae kencaeun ka tembong aya gedong nu dijaga. Di jerona loba jalma anu papakeanana saulas warna bulu galatik. Kancingna berendel harerang koneng emas. Sedengkeun hareupeun eta wawangunan teh di pager kawat panto pakaranganana tina besi nu di tengahna dijulang jaling. Kabeneran waktunya Esih ngaliwat kadinya panonna keur anteng melong ka jero kurunyung teh ti pipir tembong Asmita bari hahayung kungan di harudum sarung poleng belel bogana sorangan bari digiringkeun ku agen polisi. Harita teh rek asup ka wawangunan nu aya di jeroeun pager kawat eta teh mangrupa kamar tutupan saheulaanan. Kang Tata Nyi Esih ngagerobungah manehna nyereudeg muru ka panto tengah paparahna mah rek asup ka jero. Hei teu meunang asup ngajaga gancang hadang hareupeun panto tutunjuk ka Nyi Esih bari ngamek. Itu salaki abdi juragan, salaki abdi. Nyi Esih maksa sesereudeg rek asup ka jero. Teu meunang bedegong sia mah. Ngajaga nyeuneu beletruk atuh panakol karetna teh dangsa kana tarang Nyi Esih. Aduh, ampun, itu bade ka salaki abdi juragan. Nyi Esih ceurik nangkod kana panto mencerong ka jero neuleuh salakina. Asmita nu harita rek asup ka kamar tahanan ngarandeg bareng ngadenge anu gegerwan ka manehna teh. Ret ka jalan kabireung aya awewe kucel bujil keur nangko dina panto besi pakarangan. Sabrehan oge apal teu kapalingan yen eta teh pamajikanana. Esih Asmita males ngagero bari rek muru pamajikanana. Hi, teh ka mana sia? Hayo asup. Agen polisi nu ngiringkeun manehna rikat ngahalangan bari nyerek peupeuteuyanana. Teu kabur sia teh ha. Porongosna mata keuman anu borangan. Itu pun bojo juragan. Sora Asmita ngahlas pinuh ku nada pamenta sangkan diijinan nepungan nu jadi pamajikanana. Panonna mah teu lesot mencerong kalawang melong ka Nyi Esih. Mangsa bodoh deuleuh, rek pamajikan, rek kabogoh, hayu asup. Asmita disurungkeun dadana ku gegenirna agen polisi. Sakedap atuh juragan. Teu meunang, bedegong sia teh ha. Bletrak bae agen polisi nakol kana tarang Asmita ku gegenirna. Nyi Esih ngagero deui bari tetep nangkod kana panto, beungeutna cipruk ku Cimata, teu noli kanu ngajaga, anu ngajaga hareupeunana bari nyurung-nyurung dadana ku gegenir nitah nyingka. Esih. Sora Asmita ngageter, peurak ngageroan ka pamajikanana. Geus kacida ngarasa sono hayang nyampeurkeun, tapi teu bisa lantaran dihalangan. Ayo sia nyingka. Kadenge nu ngajaga di lewang panto ngagorowok disusul ku ngajongkeng Nyi Esih anu saterusna ngagorempal labuh lantaran dadana ditotog ku gegendir. Esih, Asmita ngagero bari luncat rek muru pamajikanana nu ngudupruk di luareun pager kawat. Orokaya agen polisi nu ngajagana teu cicingeun rikat ngudag habek
sirah Asmita ditinggang ti tukang ku gegenir. Gebru Asmita ti kusuruk, hiuk panengel nu ngadua kalian rek ngahanca sirahna. Asmita rikat ngagorempal Malik bari ngageserkeun sirahna, sedeng sukuna sakilat ngael suku agen polisi atuh bletu kegenir teh ninggang taneuh bareng jeung ngagedebutna agen polisi nangkuban ana celeuweung teh. Tahanan ngamuk oi, tahanan ngamuk. Agen polisi ngagorowok bari ngorejat hudang. Ngadenge nu ribut-ribut ti gigir katamah ngadenge gorowokna nu ngajaga Asmita. Di jero kantor jeleng-jeleng agen polisi duaan maruru ka Asmita bari ting hariuk ngahambatkeun gegenirna. Asmita jadi nekat, cicing digebug ngalawan sumawona, sagilek manehna miceun paneunggel anu jolna ti kencaeun, jeleng ka hareup bari ngarawel pigelang leungeun nu nyurungkuy ti beulah katuhu. Dicentok bari dikael suku hareupna, solontod ti kusruk. Hiuk karasa deui aya angin nu nyamer kana pundukna. Sakilat Asmita dongko bari Malik atuh gegenir teh mileupas. Habek bae heuninggang ka baturna. Agen polisi nu kabeunangan ngagerung mangkaning palipisanana pisan nu beunang teh. Heat deui paneunggel datang, gilek Asmita narik suku kencana ka tukang jadi nyerong. Leungeun katuhuna nimpah pigelang lawan anu nyekel gegenir, sedeng leungeun kencana ngablesat mangrupa peureub haneut meupeuh angen. Jebrod! Uyungkung bae musuh teh awakna melengkung, cekuk deui palipisanana ditinggang, ti dituna mah meureun mayar nu tadi. Galeong, galeong, gebru namru bari babalongkengan utah uger. Mireungeuh tahanan bener-bener ngamuk. Batur-baturna jungjeleng aya kana 45 laluncatan ngaraponan Asmita, paneunggeulna ting hariuk ti sisi ti gigir ti tukang hareup kabeh dieusi. Tapi Asmita nu memang geus nekat bari ngagunakeun gerakan-gerakan pamonyet warisan ti bapana sorangan nyaeta mangsal hapi, manehna teu gimir satungtung buuk. Sebrut bae ngamuk teu beda ti banteng bayangan. Peureupna bukbek ngahanca ka ditu ka dieu bari cingceung ngagunakeun gerakan depok jeung tajong. Atuh sageprakan mah nu ngaraponan teh bra-bru, nu ditajong, nu dipeupeuh, nu disiku jeung ditampiling. Tapi lila-lila mah Asmita teh kalah wawotan. Najan sakumaha bedasna oge, sakumaha pinterna oge puguh di huruf ku satengah regu atuh. Asmita antukna mah taya daya di hujanan ku gegenir ngajoprak dina taneuh. Pada ngaleuyek pada najongan mangkaning ku sapatu derby anu pinuh ku paku nepi ka awakna jeung beungeutna boborot ku getih. Godvermon, Zeg Inlander busuk berani melawan kau ha? Mau lari kemana Inlander busuk? Dasar Inlander jahat. Hayo, mau melawan lagi? Tuan sakhaut nu harita kakarek datang ngajega hareupeun Asmita bari nulak cangkeng. Ampun Tuan besar, ampun. Asmita teu sirikna acong-acongan nyembah, ngarasa seber mireungeuh walana jangkung badag simar dada, beungeutna euceuy beureum bari matana bulau boborelakan, jeug we mata ucing bangsat. Apa? Ampun ha? Kau Inlander minta ampun? Nei. Ini nih ampun nih. Tuan sekaut ngudar pecut kulitna. Jeleger dipecutkeun kana beheung Asmita terus dicentok. Bru Asmita ti kusru. Durug-dug digusur atuh pugu we beungeutna kawas diparud ku taneuh garing, getihna awor-aworan. Kang Tata, si Ujang teh leungit aya nu mawa. Nyi Esih gegerowan. Kang Tata kabur atuh Kang Tata. Si Ujang leungit Kang. Kedah kumaha abdi teh Kang. Nyi Esih ngajerit nu saterusna ngarumpuyu ngarasa teu kuat nyeueung nu jadi salaki disiksa leuwih ti ukuran. Hatena ancur luluh mireungeuh hiji adegan nu sakitu ting puringkakna kana bulu punuk.
Panyiksa ingkar tina kamanusaan anu dilakukeun ku budak-budak panjajah. Godverdam and laner bajingan ini rasakan, ha? Tuan sakaut bari luak lieu. Red ka Asmita nu keur nyuuh beheungna kabelit ku tungtung pecut. Teu anta parah deui. Habek punukna dijejeg. Aduh, Gusti, abdi tulungan Gusti. Asmita ngagero nahan ka nyeri bari sasambat kanu maha kawasa. Ngajerit kanu maha suci nu boga sifat ulas asih ka umatna. Leng rarasaan bumi alam asa muter. Dedengeanana beki lila beki leungit ngan nu masih keneh kadenge teh jeritna pamajikan nyamat-nyamat ngaran manehna. Kitu oge hawar-hawar. Tungtung nama les bae kapaehan teu inget di naon-naon. Diriung ku rajegna suku anu dibungkus ku sapatu anu dampalna pinuh ku paku susu. Cag heula urang tunda Asmita anu keur meunang katunggaraan nyatana nandangan panyiksa ti para panjaga. Ayeuna urang nyaritakeun Nyi Asmi nyaeta anu ayeuna ngarorok gumilar. Sora kendang jeung bende ngungkungan di tengah lemur Cicapar. Sakampung eta kolot budak awewe lalaki geus tamplok rek lalajo. Malah di kampung sedahurip oge ngabrul dararatang. Paribasa peuting-peuting kumarumbing poek-poek sumeleket kana lalajoaneun mah merlukeun datang. Ngadadak peuting eta teh kampung Cicapar jadi haneuteun. Damar obor caang mabra lir ti beurang. Ugu keur kaseuneuhan ku doger singkayo asuhan Mang Uhro urang Tanjung Pura. Nunggeus kawentar hadena ulina turug-turug awewena taregep. Harita nu keur ngalayang teh si lenyap disebut kitu soteh dumeh dilakna matak ngalenyap nu lalajo. Ari ngaran nu sanyana mah nyaeta Nyi Iyoh pamajikanana tukang kempul. Rupana meujeuna jajar pasar katambah dina gerakana rancingeus cingceung bangun nulingas hese diragap. Nu lalajo mani oloho. Kabeh panon telesot nuturkeun gerakana si lenyap anu keur hut-het ngulinkeun jurus dibarengan kureng kenekna kuda-kuda anu sieu pantes. Malah kalolobaana mah babakuna lalaki lain nitenan gerakan si lenyap tapi moho neuteub beungeutna nu reret dilakna bener-bener matak ngalenyap. Beres si lenyap kalayang diganti ku si kalong. Pakaianana saulas hideung, ulina sarabat serebet suat seot, reg ngarandeg, maju deui bari dibarengan ku gilekna awak nu bangun leuleus. Dilakna panon kanu lalajo teu beda we, lir kalong rarat reret nangtang lawan. Ger atuh nu lalajo surak dibarengan ku keprok, sarua surak jeung keprok basa si lenyap tadi tandaning kataji. Pakaian mimiti burber dialungkeun ka pakalangan atuh mokaha si kalong teh jadi ridu awakna rib-rib rimbil disangsangan ku papakean nimbulkeun kabungah jeung kasugemaan pikeun Mang Uhro sapara kanca lantaran ieu teh hiji pertanda yen bebeunangan bakal cukul. Sabot si kalong ngulang-ulangkeun pakaian bari diiringkeun kudu mawa dudukui pikeun wadah duit panebus pakaian nu tadi diarungkeun
kendang mah teu eureun dibarengan ku jentrengna siter dituturkeun ku haleuangna nu ngawih jeung teretetna tarompet nu ulak-elik. Nyi Asmi nu sorana kaitung halimpuh oge ngawih di deukeut tukang kendang. Jep Nyi Asmi jempe celengkeung ditempas ku Ki Panjang. Celengkeung teh aya nu ngomong, "Kaluar atuh dogerna di hayang dialungan mah." Salah saurang nu lalajo ngagorowok panasaran meureunan hayang mireungeuh ronggeng nu sorana halimpuh. "Nya atuh cing ulah mewok bae di nu poek atuh. Kadieu kan nu cang urang taksir." Nu sejena mairan, ger atuh nu lalajo beuki moyeg ting cikikik ting barakata. Sawareh ting sarui tananing satuju kana pamenta nu nitah supaya Nyi Ronggeng teh kaluar nembongkeun jirimna. Teu talangke deui, jeleng Nyi Asmi luncat ka tengah pakalangan. Di kaos pondok warna beureum cabe, di calana pangsi hideung ngagober nengahan bitis. Cangkengna dibeuberan ku karembong palangi, buukna diuntun digelungkeun, tarangna dibeber ku sutra beureum. Ger atuh nu lalajo teh keprok leuwih moyeg batan tadi. Uguh Nyi Asmi teh nu sok disebut sileget, rupana leuwih luis leuwih mencerang mun dibandingkeun jeung si lenyap atawa si kalong. Memang dina doger singkayo asuhan Mang Uhro mah Nyi Asmi teh bentangna. Rengkenek Nyi Asmi ngigel dina tembang tepak dua, tarompet ngagelik dina lagu Gedong Panjang dina ulin Tanjung Pura. Dina ngagilek jeung pindah kuda-kudana estuning pantes kewes matak deung deleueun. Leungeun katuhna ditarik dikesud ku dampal kenca, seak suku najong lepas, serelek calana pangsina nengah pingping, gilek beheung marengan gibegna awak, leungeun meta pigelang hirup panon teu kena rundat-rindat dibarengan ku geulenyuna imut panangtang birahi. Atuh teu wudu matak namah-namah earna nu lalajo, tong boro lalaki dalah awewe oge kabawakeun keprok kataji ku gerakanna sileget, randang ora hade rupa boga wanda matak ngawiasa nu bejad imanama. Teu matak heran lamun ngalungan papakian teh meuni rabeng leuwih ti tadi nepikeun ka kapaksa dina dipakena teh teu bisa disakalikeun bakating ku loba. Ditilu kalikeun lantaran jol deui kameja sarung krepus topi anduk cerece ting beleuwer ke tengah pakalangan. Janten eta teh minangka saweran pamiarsanya. Beda jeung ayeuna, kapan ari ayeuna mah ngalungan teh langsung ku artos Pang, nyawer teh di panggung teh. Tah baheula mah ku pakean jeung sajabana anu engke ditarebus deui ku nu barogana. Malah aya saurang jajaka urang seda hurip anu seselendep, baragadal muka bajuna didinya terus dipakekeun ku manehna sorangan ka sileget. Atuh ger nu lalajo teh keprok jeung surak maninyeah lantaran petalapuna eta jajaka teh dianggap wanian kabina-bina. Beleuwer ti luar aya nu ngalungan ku carecet ngagaplu kana dadana Nyi Asmi nu keur ngalayang gancang dicokot. Beda tinu biasa ieu mah muntel, ari di udar teh sing horeng eusina duit satalen maniguguri lapan ka tojo obor. Gancang eta duit diteundeun dina dudukuy anu biasa dipake ngarayuda, sedengkeun carecetna ku Nyi Asmi disesepkeun kana dadana lebah susu pisan. Kalayang deui Nyi Asmi nuluykeun hancana, ngarengkenek lungak lengok dipirig ku umat imutna sarta kelet nu dibaledogkeunana kanu lalajo. Sanggeus lekasan Nyi Asmi kekeleuweuhan bari mawa pakean sahunyudan, diacung-acung disalabarkeun dituturkeun ku Mang Codet. Beres pakean nu ngahunyud tinggal carecet nu tadi disesepkeun diiwir-iwir, ngahaja dipandeurikeun diistimewakeun lantaran pamikirna Nyi Asmi pasti nu bogana lain jelema jore-jore, kapan duit satalen teh mahi opat letereun beas. Kadieu ye, dieu cek hiji sorang ngagorowok tinu poek hanapeun tangkal nangka.
Sing horeng juragan Barja jeung tilu baturna srog Nyi Asmi nyampoyong pinuku hormat najan can nyaho saha-sahana tapi tetela ieu jalma teh hormateun nilik kana dangdanana mah ginding pisan. Geus ieu teh Nyai. Juragan Barja palaya peleye nampanan carecet kerawek ngarames ramo Nyi Asmi tapi lapur kaburu dikejetkeun. Teu langkung juragan. Walau Nyi Asmi keletna mata kerujad lalaki mata karanjang hate mah cua make rek rumah serames kana leungeun sagala. Sabaraha Nyai? Juragan Barja beuki gumasep. Teu langkung atuh sanos bade sabaraha oge. Temal Nyi Asmi delekna beuki ngaburi Nyai. Kurang-kurang nahan mah matak poho. Juragan Barja maniku metap siga nu hayang ngokos. Ya, cukup sakieu Nyai. Juragan Barja bari ngemeng-ngemeng duit sapera. Nyi Asmi teu nemalan ukur ungeuk bari ngawet ngegel biwir. Hatena ratug bakating ku atoh. Atuh datara ngabogaan ari lain ukur nenjok mah di toko Cina. Ieu duit keur Nyai asal dicokotna kudu digegel. Ceuk Juragan Barja bari gep duit teh digegel sapotong ditololkeun. Nyi Asmi beuki renghap ranjug ngagugu nafsu mah hayang ngamek. Di lain-lain oge panghinaan tapi kana duit kacida lebarna mun teu kapimilik. Manehna mandeg mayong teu dicokot puguh butuh, dicokot tangtu beungeutna bakal diadu. Komo mun nilik ngegel duit teh berod pisan sesarinyu. Tungtungna Nyi Asmi lahaula. Sakilatina gerakan kalongnya merjamu duit nuneng teteh disamer ku huntuna nyadaek teu daek irung jeung biwirna kapaksa antel guriwel dicentok bolonyon beunang krewek dua leungeun Juragan Barja ngarangkul cangkeng Nyi Asmi bari ditarik didedetkeun kana awakna. Tapi teu disangka-sangka sakilat leungeun Nyi Asmi ngaguriwel nyuaikeun leungeun Juragan Barja ku jurus katilu Tanjung Pura bari dijeblag. Untung mun eueuh mang tua mah meureunnan pasti nangkara kawiwirangan. Panangan teh ari juragan bet sapertos nu palit. Wajar we atuh Nyai, hitung-hitung imbalanana. Juragan Barja ngegel biwir nahan kakeheul. Nah asana teh mani teu meunang ngaragap. Tiasa ngaragap mah namun kedah di pakalangan. Komo upami tiasa ngaragrageun mah ulah boro ukur diragap. Mangga serah bongkokan nyangakeun sakapalai. Cik Nyi Asmi ngagelenyu babakuna mah ngarasa geuleuh. Bener eta teh Nyai. Juragan Barja sewot. Sumuhun mangga teh teuing. Nyi Asmi ngagelenyu deui kawas nu nangtang. Sor kadinya lawan Usin. Juragan Barja marentah ka patalukanana. Siaplah. Si Usin gia pamikirna sanajan pinter oge pirakaning awewe memeh dibikeun kadununganana teh kumanehna rek digalai heula di pakalangan. Nyi Asmi rikat ngejat ka pakalangan. Sadatangna ngaharewos ka Mang Uhro oge anu keur cinekul di nu rada poek. Sing horeng Mang Dekong bapana nu padepokanana di puncak Gunung Talaga Bodas. Geus kitu mah pok Mang Uhro biantara yen sakali ieu mah adegan bobodoran teh diganti ku adegan duduluran antara si Leget jeung salah saurang nu lalajo atuh ger nu lalajo surak bari ting saruit. Jeleng si Usin luncat ka pakalangan bari surungah serenge nembongkeun peta nu pikagilaeun. Mang Dekong ngaranjug barang mireungeuh nu rek jadi lawan tanding anakna teh sidik teu samar deui. Si Usin nu jeung manehna kungsi padungdung dina peuting basa keur nulungan awewe nu rek digadabah teh. Srog si Usin yang hareup ka Nyi Asmi, kuda-kudana panceg pasangan purek hareupeun dada. Maksudna ngeupanan si Leget supaya leuwih deukeut jeung awakna, meh babari newak gampang miting. Si Leget rek diayonan ngadu tanaga, ku ulin mah tangtuna ge hese nilik kana gerakanana mah anu sakitu lingasna, tapi lamun dibawa gelut papuket ulah-ulah matak ngadatangkeun kanikmatan.
Petana si Usin kitu geus kajudi ku Nyi Asmi, beda ringes kiceupna yen musuh teh rek ngaguna sika make siasat rek ngadu tanaga, tapi teu ieu keder sumawona jeung paur. Sakilat leungeun si Usin ditempel. Guriwel si Usin nari atoh asa keuna siasatna. Nyi Asmi rikat merean bari rikat robah kuda-kuda ngajaga kasaimbangan. Nu antukna awak si Usin mileupas doyong ka tukang sasat kabawa ku tanaga sorangan. Nyi Asmi rikat nyentok leungeunna ditilepkeun jadi masekon. Gedug gado si Usin didagor. Aduh cenah ngagero. Sedengkeun leungeun kenca Nyi Asmi nyewuk rek notog iga. Ngan si Usin gesit ngagilekeun awakna bari luncat ka tukang. Salamet ukur gado we asa nyengsol. Kakara hiji baraya, cik Nyi Asmi bari imut. Ger deui nu keprok sasat mah panas. Ya mak leget. Tangeh kene kana peujit atuh. Cek si Usin miceun ka era. Kuriling si Usin ngulinting, petana teu beda ti ucing rek ngarontok manuk ngintip ti bongohna. Nyi Asmi ngadago, awakna ngagilir muih nuturkeun posisi lawan bari panon mah gular giler seukeut. Paur sieun kapoosan, nu akhirna jabati nandangan wirang teh oge manehna kudu serah bongkokan. Yap! Si Usin sakilat luncat ka gigireun Nyi Asmi, leungeun katuhuna ngahiuk rek nungkup punduk Nyi Asmi ku teunggelan nu disangigirkeun. Leungeun kenca nyewuk nojo ke kemplong. Si leget sagilek manehna malik. Pel gerewel leungeun si Usin ditewak pigeulangna bari diketek dipurilitkeun. Leungeun kenca nu hiji deui ditewak dipurilitkeun teu beda we ti gerakan nyeun kueh tambang. Celek dampal suku Nyi Asmi kana bobokong si Usin bari leungeunna rada ditarik. Aduh, si Usin ngagorowok nyerieun. Sakilat geus ditotogkeun namru bari pepelengkingan nyerieun cangkeng. 2 kali baraya? Ger nu lalajo keprok jeung surak beuki sea, nambahan ngentabna amarah si Usin. Ayeuna mah si Usin teu nembalan, bari merong huntuna kekerot, dumeh 2 kali ngalaman di Coogado, ngarasa wirang disurakan ku nu lalajo. Sarta teu anta parah deui, seak si Usin narajang but-bet gerakanana leuwih cepet. Leungeunna sakolebat-sakolebat deuk neungeul embun-embunan. Nyi Asmi rikat dongko, leungeun nu ngahiuk bangbaraan ditahan ku leungeun kenca. Sedeng leungeun manehna nu katuhu bari ramo-ramona meber dipake ngarogokeun gerong musuh. Tapi kalawan teu disangka-sangka, saguriwel si Usin geus bisa newak ramo-ramo Nyi Asmi, dipiteskeun bari dibetot. Atuh pugu we daek teu daek Nyi Asmi ti jongklok. Dina lebah dinya pisan, gep punduk Nyi Asmi ditekuk ku si Usin bari ngajleng di lengkahan awak Nyi Asmi. Blak ditangkarakeun, jelas si Usin rek ngahina. Terus tahan Sin euy. Tahan kade leupas. Kade euy leupas. Awas-awas ilaing ulah ngerakeun dewek Usin. Juragan Barja seselendep kahareup ngagakak bari melong Nyi Asmi nu geus teu walakaya. Iwal sukuna we nu roroesan, sedeng leungeunna geus teu bisa gerak. Nu sabeulah dilep katindih ku tonggongna, nu sabeulah dicerek didedetkeun kana taneuh. Sedeng si Usin bari cecengiran teh, leungeunna nu sabeulah sacara kurang ajar ngusap-ngusap pipi Nyi Asmi. Mang Dekong barang mireungeuh kalakuan si Usin nu memang kurang ajar, sasat ngahina kanu jadi anakna. Manehna luncat ke tengah pakalangan maksudna mah rek ngawejek si Usin, tapi Juragan Barja jeung si Warma rikat jeleng-jeleng ngahadang ka Mang Dekong. Hei, meunang pipilueun si laing. Ieu mah urusan dewek jeung manehna, ngarti? Tapi Mang Dekong teu kebat nyaritana. Nyaho yen nu disanghareupan teh Juragan Lurah anu kakoncara kejemna. Teu make tapi-tapian euy, si leget geus janji yen lamun dirina bisa dirag-rageun kalawan teu walakaya, manehna rek serah bongkokan ka dewek. Kakarek oge balem, biwir
oge taksiran base keneh tas nyarita sarerea ngarenja gerwaseun barang ngadenge sora anu ngagorowo. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyakapan deui cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.